Duh. Inilah buah tahu landu. Asem. Oh, ngomong-ngomong ya seberapa wadenya tahun baru. Mudah-mudahan baik ya tahun 2022 orang bahagia kabehan. Tahun 2020 hiji mah kamari Masya Allah lain kamari jak warga eker loba bencana Gunung Semeru segala naon karunya dulur-dulur di bagian Jawa ditu Gunung Semeru lahar panas loba pating kocak pating derengek lain nu kalengitan harta banda mobil pakaya kuburan ge loba nu karendem untung urang mah masih untung kana urang mah paling kesangsara teu boga beas paling ge tapi deng-dengen di bagian wetan Masya Allah karunya eta dulur-dulur di bagian Jawa tapi mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala dina tahun 2022 ya pamugia urang aya panjang umur jauh balik tapi rezeki diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Ngomong-ngomong teu kadedeuleu ieu si Dugul, si Korang, Cantel, si Usip Kamarana nya aing sorangan bati tadi. Ngomong-ngomong aing rek ditu lah. Kana tugu palagi Nyi Putri teh. Waduh, ini buah tahu landu meni loba amat sih. Ngomong-ngomong meni loba amat sih buah tahu landu ya. Bikin lah gue kawa pangulon. Aduh, hirup lo bakal pusing ya. Nah, karena lagi orang hirup di alam dunia pasti lo bakal pusing. Dari mah kumaha awak. Iya kerja dia lah di karena lagi hirup di leuweung orang mah. Jauh kalembur, paling ngenawan nangka lah dengan ila mohon kayu ya lumayan yang dibelem yang lumayan yang lembang deur kitu lah ari balik dah ka saung. Ya karena hirup di leuweung mah kumaha deui tuh ja paling bondang der mohon kayu lah paling ya tuh kapanggih baik gitu lah ya alhamdulillah baik itu orang hari ini malah dijual kayak gitu balikan kurang karena dibakun mak itulah ya lumayan baik yang rengit malah kurang ya iyalah sugan baik ya cukup dengan anjang gitulah terpakai setahunan masukan iyalah ngajual kayu ya lumayan lah 11.000 ya selawe lumayan lah selawe perak yang beli ini ya obat nyamuk obat iseng bae lah lumayan ya kayu jangan gunakan itu dong apa karang hiji ya ini galau nama tempat pasangan doang nih hendakan itu kemana dengan si kemajikan ini ya terangan ngaju acan ya di imah saung gitu lah harus sih masak sendiri nyuci sendiri aduh ripuh biar karena mas kakak oke aduh bukan baik kebelah itu tuh bukan manggis lah bukan manggis pusing gitu lumayan yang dijual aduh eta buah nangka gede amat anu saya wangan amun asak mah nah kuai di belah teh mungkin amis eta ya ngomong-ngomong rerehe amat sih nya biasanya sok kayak si Korang, Wah Pangulon, si Ucup, si Ulan, si Putri, di mananya budak nyangkolnya ya? Raheki ya, bete ari ho baturan mah kieu yo. Kemana eta nyasab nanya? Kayak sugan aya yo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngagetan bae. Lain. Ainon. Lain nong nangkat ah. Lain noong ceritana ti ditu ka dieu. Bang nangko dengan hutak be. Nangko balik bude. Bude. Wow. Eta doangan sae ta. Pokoknya mengarang di leuweung mah urang dahar bae. Dahar bae. Oh, Sebe beuteung. coba Beuh mantep kayak gitu. ngomong-ngomong urang sabaraha minggu deui ieu tahun baru. Ke. Asana mah kami tengingetan nama atuh geus kabogoh pan. Paling ngeberes setengah bulan deui nya. Bisa jadi. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala dina tahun 2022 ieu urang sangan bahagia. Amin. Ieu mah dulu urang di bagian Jawa Gunung Semeru atuh ka ieu nangarna kulahar. Astagfirullahaladzim. Ya, Eta nu buruk gitu. pokona mebeuker kiamat di Gunung Semeru mah. Astagfirullah. Karunya kana pemerintah Atuh puguh aya kitu mah. ngabagikeun ieu ngabagikeun sembako deui ka ditu. Karunya urang. Heeh. Urang ngadoa ka Allah. Amin. Gunung Karang mah mudah-mudahan gunung urang, gunung Paneglang Heeh. sangkan selamat. Amin ya Allah. Amin. Urang sing kuat ibadah ka Allah taala. Bener. Gitu, nya. Eta mah nomor hiji ibadah mah. Ya, nomor 2 Naon? nu kahiji mah sahadat. Pohoan. Oh, Malum lah. salat mah nomor 2 nu kahiji mah sahadat. Oh, bener. Oh. Malum, Pak. Ya, Ingetna kana ieu bae pukul mah. dina tahun 2022 mah urang kudu boga duit. Boga duit. Oh, Jeung naon tah? hayang kabeuli ieu anu dititah naon? Sepeda. Motor Oh, motor anu ngeng-ngeng. Honda Bebek. Honda Bebek. Heeh. Anu wek. Grand. Anu Keren. baheula barandal mesin eta mah Bener, karuat. cocok eta. Bagus. Tapi cantel amun boga motor jeung naon percuma. Atuh jeung ulin urang kali tuh ka mana bae. Lah, ulin ga ai teu mau kabogoh mah jeung naon lah. Loba kege bikang nu kumaha macem. Embung, hayang eta bae cantel mah. Lima resep pada ieu loba. Ulah kaget. Kayak meunahkeun artis. Embung lah. Cantel ge geus artis kuari mah. Oh. Mudah-mudahan urang menang duit tika loba. Amin ya Allah, amin. Hasil urang Oh, kerja urang. Amin. Urang kudu rancage, kudu capek, Bener. pikiran Bener. itu. Urang mau meuli beas bae geus. Geus. Pokoknya mah urang mah ulah malas-malesan. Hayang boga hasil kudu daek peuri-peujit amun bung hasil ya mungkin HS bae. Nya, urang kudu aya kadaek. Kudu aya kadaek sirup mah. Geus manggeus teu boga ijazah, Heeh. teu boga istilah syarat ieu itu urang mah. Urang geus naon bae nu penting mah urang berkah halal. Halal. Doang kami tenaga terbatas. Mohon nu berat teu kabawa. Mendingan kos kieu lah. Artinya Dugaan bae aya hasilan. pokona mah ulah ngadenge ka omong batur. Batur ngahina teu naon. Nu penting mah urang sukses. Amin. Eta mah biasa cobaan. Sakola Sakola ge lamun teu diuji atuh moal menang ijazah, bener. moal menang Ulah sukses. tukang sekolah, rumah tangga teh loba cobaan bae. Loba cobaan bae. Kadang-kadang isuk-isuk lain disuguhkeun hakaneun naon? Ieu mah pan bare seungutna. Uang ge ngomong-ngomong tadi terus nyangrai sangu. Oh, bener. Make hebat itu. Yuk. Meni adem ke angin spoi-spoi. Semilir angin mengadukan nasib pada angin. Duh, ieu keur nyeraan deui na tangkal ya jambu. Adem ke na. Betah sok mun geus dina tangkalan kieu mah ya. Tapi ngomong-ngomong sok arsel budak mah ya. Ditandel kemana boy jeung si Dugul biasa sama arebe paling gak aya budak paling minta rokok doang. Biasa budak mah bisa diharapkeun. Rokok rokok budak mah minta doang lebih. Sering lah. Standar kemana ya nya? Eta geus heubeul ieu sabaraha bulan mah panggil si tantangna. Bukan bae nongol ka dieu benang. Bukan aya. Anonnya. Wih, ngagetan bae ieu. Lu bener bae eta. Urang bersaran dan kieu aduh sampai urang ragag. Urang ge ragag, Urang geus. enggeus. Oh. Lain sorangan bae di dieu lajung ke. Anu mawa. Biasa pan urang mah kumanya. Sok bak leuweung biasa lah jalan dia lagi boga imah. Jelema mah cenah ge ulah sok sesoranganan beusi aya nu mawa.
Tak eta. Pokoknya. Oh, Ayo di mana bae ya ngomong-ngomong. biasa. Jadi kieu orang. Heeh. Ceritana mah yeuh tadi kumanya pikiran tahun baru. Tapi ngomong-ngomong jomblo kieu ya. Ngomong urang atuh santai. Lieur ya. Urang Surabaya jomblo. Tapi urang mah bawa happy bela. Atuh bawa happy urang kumanya ngaran aduh jomblo mah kumaha dicakna ge teu ngeunah bae rasana. Oh. Yang itu ya ngadahar tanpa sangu. Buka duit dia orang ya buka sama sekali matu sok maring ngunda orang. Tapi orang mikiran bae yo. Aya duit mah yo. Beutik ngan 1000 perak daekeun teu nya. Ih, naon ciri? Baik banget dong. Baik banget dicokot mah kumaha ge 1000 ge lumayan. Lumayan lah. Jeung meuli kembang gula, jeung meuli permen meunang sabulaneun mah. Dikunyak bae. Emak. Ya aing mah ya aduh. Bingung deh ya. Sok ngaran modaekeun murah bikang ge. Ya urang mah nyaho meureun nya cina ge di leuweung bae. Geus bari mah kieu, ulah kitu. Oh. Urang nyeun tim jomblo. Oh geus lah. Kumaha? Keren cocok. Mantepnya 1 juta. 1 juta. Geus, ulah waka bobogohan. Anjing ngomong-ngomong ke mana ya? Kumaha ieu? Kumanya? Cerita nama nek ngalong bae kitu lah. Anjing kumaha ya? Naon kumaha? Boga haseup deh. Kamari di Aing mah kamari. geus yakin lah pugu maka di geus haseup doang. Oh, pugu mah. Dasar jelema susah mah. Nyaho bae si korengnya coba ge. Roda lain jelema susah tapi aing boga bae. Wih, rokok madnom. Ulah nyaho ya roda naon ya. Heeh. Yang penting urang kebul kan. Ngebel. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengaruh be boga babaturan ngaran korang mah. Ngarokok ge sedep. Sedugul ya si channel palinginan jangan nebeng dong. Iya, awas ulah gagabah. Jadi masuk kayak iya. Orai. Leurnya Lumayan musim hujan pan biasa. si hujannya. Ngomong-ngomong urang hiji yo. Urang balik. Ayo siap lah. Jadi dia mah urang waduh panas. Sulam mangkirang da bang dia tuh. Pasti ini ge. Embung. Batu. Hop, ajeng korang bae teh mah yuk. Ayolah. Eta gua pangulun kira-kira kitu. Doang bawah tempat bae. Ih, aing mah ngakeun wae atawa di jailan wae kumaha. Oi, Pak. Woi. Anaknya. Udah. Atuh kira-kira eta manis buka luhur, luka handap deui muncak. Men bahaya bae. Ngimpi ti praya. Bas, ngimpi naon, Pak? Udah gitu. Lamun hayang papagi jeung putri kieu. Hesna. Urang. Aduh. Lu bener bae sare eta. Ulu nuncep ka handap. Wah mah kitu lamun tapola. Lemu tempat wah mah hayasan di luhur. Nur ieu. Kadang-kadang di luhur nu mana bae. Ngabahayakeun. Keur zaman baheula wah mah aya silong di buruan, Terus careuh di buruan, manuk di buruan, karinyuh-rinyuh di buruan. ih, ngagilakeun. Jadi wah mah guruan. pengalaman guru nu paling besar pengalaman. Pengalaman nu kitu mah lain di guruan tuh gua mah. Bahaya nuncep ka huluna. Ari geus biasa mengenaheun. Geus biasa, kami macam biasa neuleuna Oh. pan sieun bae. Iya nya. Sieun Kadang-kadang gua mah di luhur jengjeng. jeng. Oh. Doi ngai di luhur jeng bang mah. Jeng mah. Gua mah na daun sawu kadang-kadang. Bisa Bisa daun sawu teh daun cakna tek-tek diteu amparkeun. nu edan. Eta mah lain ieu lain ngagantung hes di handap. Oh. Lain tiba ngomong-ngomong ye. Jadi itu tas panggil si korang tadi. Oh. Ngobrol-ngobrol be. Keke ngomong-ngomong, yuk orang ada itu yuk. Kama ayo. Jeung dengan ngabubur urang nganggur. Heeh. Yuk lah. Ayo. Di dieu mah bete awa parawan. Batu cincin ye. Bener ieu mah kali jembatan ieu mah lain kali maya. Oh. Lah, teu usim. Oh. Ayo. Ayo.
Mar, jadi dia ya, sedugul. Aing menangan ya. Gimana bae sorangan? Kebel ya, kebel ya. Nah amat kurit ngopi. Gimana bae ya? Ya kayu. Hah? Ya terus ribet tuh, bener orang ngomong. Kebeneran ya ho. Nah, kaje aing manggil. Keripik yang kopi. Kebeneran ya si dugul dia. Jangan ya, bang nggak sebaya. Ayo, Hebat. Baik.